Antai-antai lempang minuhan jalan petingan upanu tungan bulan raya kungrek mulang lempang marawa obor hayu urang ngabumbang bagai anu datang Muharram bulan munggaran bari ngadoa sumerah kanu kawasa muga urang sadaya kenging panghampura dosa ngabumbang hayu tanggal hiji Muharram tahun Hijriah ngabumbang hayu ngabumbang mapangku selawat jeung salam ka Nabi Muhammad junjungan urang berkah salamet dunya akhirat. Antai-antai lempang minuhan jalan petingan upanu ngatungan bulan raya kungrek mulang lempang marawa obor hayu urang ngabumbang bagai anu datang Muharram bulan munggaran bari ngadoa sumerah kanu kawasa muga urang sadaya kenging panghampura dosa ngabumbang hayu ngabumbang ngabageakeun datangana tanggal hiji Muharram tahun Hijriah ngabumbang hayu ngabumbang mapangku selawat jeung salam ka Nabi Muhammad junjunan alam berkah salamet dunya jeung akhirat ngabumbang hayu ngabumbang ngabageakeun datana tanggal hiji Muharram tahun Hijriah ngabumbang hayu ngabumbang mapangku selawat jeung salam ka Nabi Muhammad junjunan urang
lempang minuhan jalan petingan panuatungan bulan raya kungrek mulang lempang marawa obor hayu urang ngabumbang bagea anu datang Muharram bulan munggaran bari ngadoa sumerah kanu kawasa muga urang sadaya kenging panghampura dosa ngabumbang hayu ngabumbang ngabageakeun datangna tanggal hiji Muharram tahun Hijriah ngabumbang hayu ngabumbang mapangku selawat jeung salam ka Nabi Muhammad junjungan urang berkah salamet dunya akhirat. Antai-antai lempang minuhan jalan petingan panuatungan bulan raya kungrek mulang lempang marawa obor hayu urang ngabumbang bagea anu datang Muharram bulan munggaran bari ngadoa sumerah kanu kawasa muga urang sadaya kenging panghampura dosa ngabumbang hayu ngabumbang ngabageakeun datangna tanggal hiji Muharram tahun Hijriah ngabumbang hayu ngabumbang mapangku selawat jeung salam ka Nabi Muhammad junjunan alam berkah salamet dunya jeung